Kirawan Citugang gunung harita teh di lembureun Cibalung turais pating di sarada, ari layung koneng mancarkeun cahayana nyumirat nyinaran gunung buana. Ari di astana nu pernahna beh tongeun eta lembur teh, kata empo aya taneuh beureum nu anyar dibudalkeun, ngagunceluk ka luhur dipatok ku nisan kaku. Nu teu usik nu teu malik tanda pageuh nu ngaboga-boga yen eta teh alamat kuring. Ki Jaminta bin Bapak Ahwan, kitu basana mah. Kocapkeun di hiji imah, beh kuloneun eta imah Jang Darta, harita teh kadenge hawar-hawar nu rea maraca zikir. Bangun ku husu kadengena teh, sakapeung kadenge laun, sakapeung oge kadenge tarik. Kitu nu kahontal kadenge ku ceuli. Maklum sajelas-jelasna oge sora nu kabawa ku angin. Ari eta nu dalikir teh teu aya lian, nyatana ti hiji imah nu katempona geus lusuh. Ari belah hareupna mah eta imah teh masih keneh katempo seseg, da anyar keneh meunang menerkeun. Ngan ari belah dapurna mah kitu teh ya, tihangna semu nyengsol ka belah kenca, jiga nu dek runtuh bae. Sing horeng eta imah teh, imah Nabi Memeh pamajikana Ki Jaminta. Nu teu aya lian eta Ki Jaminta teh nu geus ngantunkeun ieu alam dunia sabasa tadi Kirawanci pecak sawed. Ari harita rea pisan jalma ngarumpul di imah eta teh. Nah aja manehna daratang pikeun seja ngadoakeun Ki Juminta. Nu harita geus mulang ka rahmatullah. Pada miharep maranehna teh eta Ki Jaminta sing aya dina pangampura Gusti nu Maha Suci. Kitu deui keur kulawargina umumna mah keur nu maracana. Sing tiasa ngahirupkeun deui hatena nu pareh. Sangkan sadar yen sagala perkara oge asal ti Allah kudu mulang deui ka Allah Subhanahu wa taala. Ari eta dikir teh dipimpinna ku Ki Uhroji, ari karereaan jalma mah nyebutna teh Ki Oji. Ari anjeunna teh mangrupakeun sesepuh di eta lembur. Ari bagian akhirna mah ngadoakeun teh sok nitah diteruskeun ku palebe atawa ku Ki Kuwu. Pajarkeun teh sok we bagian doana mah ku barudak ngora cenah. Kitu pokna. Barang geus tutup doa mah jalma teh jarongjon deui, rupa-rupa caritana. Aya nu nyeungeut padudanana, aya nu neuruskeun deui obrolanana. Malahan mah aya nu seserian sagala jeung baturna. Jeung aya deui nu nyieun obrolan judul anyar jeung padalayan masing-masing. Ari ti belah dapur aya piring nu diantaikeun asup ka tengah imah. Teu aya lian eta unggal piring teh dieusian ku rupa-rupa kadaharan seperti buras, kulup suuk, sepan waluh jeung kadaharan hasil tatanen nu liana. Disusul oge ku sambal tarasi pikeun nyarengan uras cenah, dihias ku goreng opak sampeu jeung ranginang. Nyangakeun kasadayana, sok atuh kita ditarampi tuangeun ala kadarna teh. Hatur nuhun pisan tos sarumping. Kitu deui ka Jang Darta, opak sareng ranginangna katampi pisan ieu ku nini. Mugianya sing janten amal kasayan kanggo Ujang nya umumna mah kanggo sadayana wae. Kitu ceuk Bimeme ka Jang Darta. Nu kabeneran harita teh manehna keur diuk sila bari udud digigireun palebe. Oh muhun ni sami-sami keun ari aya mah ayeuna mah nini sing sabar sing tawakal we tumarima kana naon nu dirandapan. Sanes kitu palebe, kitu ceuk Jang Darta sabari manehna teh ngareret ka palebe. Leres kitu Jang Darta, dana naon oge sadaya-dayana mah kur titipan. Tong boroning nyawa harta bana ge ari geus waktuna balik mah balik wae, sok sanajan dicem-cem disumput-sumput oge. Komo deui masalah nyawa pan geus jelas urang mah teu ngaboga-boga. Kulu nafsin daikotul maut, setiap anu ngagaduhan nyawa mah kabeh oge pasti bakal maut. Ari maut teh cukang lantaran jalan pikeun urang balik ka asalna. Asal tina taneuh bakal mulang deui kana taneuh. Ngan segala perkara oge bakal aya balitunganana, nyatana dua perkara. Hiji balikna teh aya nu husnul khotimah, aya deui nu suul khotimah.
Lamun husnul khotimah mah ngulangna teh marawa kabagjaan. Ngan ari suul khotimah mah sabalikna nyatana mawa dina kamurkaan. Naudzubillahi min dzalik tina kitu namanya. Mudah-mudahan we urang sadayana di dieu sing tiasa janten golongan-golongan anu husnul khotimah teh anu balikna teh mawa iman jeung mawa Islam. Atuh nu ngadengekeun di dinya teh harita amin cenah menikah kompak kituna teh. Jang, hari dua perkara eta teh hade jeung gorengna ditangtukeun ku urang sorangan. Naon nu ku urang dipelak pasti bakal ku urang diala. Ari hade jeung gorengna amalan si jalma mah pasti aya balitunganana ke di akhir. Sok sanajan sagede siki sasawi oge kitu ceuk paribasana mah. Jeung deui da Allah mah Maharoman Maharohim moal nyiksa ka makhlukna. Ngan Allah mah tiba nyiapkeun tempat panyiksa unggul. Da hari eta tempat teh dibangun ku amal-amal urang keneh. Amal hade meureunnan jadi surga kadituna. Ngan lamun amal goreng pinarakaeun jadina. Ngan pikeun urang nu harirup keneh mah segala perkara oge kudu dijieun ujian. Lantaran pan ari ujian mah datangna teh keur jelema nu ariman wungkul. Khairihi wasarihi. Ari hade jeung gorengna papasten teh datang tinu Maha Kawasa. Taku kituna saha jelema nu daek tumabrak tumarima kana eta papasten. Sok sanajan teu disadari oge. Yen urang teh mun geus ngalakonan kana pasrah tumarima seperti kitu, urang teh geus taat jeung ngajalankeun rukun iman anu kagenep. Kitu ceuk Ki Oji sabari manehna teh nyeungeut deui padudan nu ti tadi dicecepeng wungkul. Ari nu liana mah sabari maranehna teh ngadahar panyuguh nya ceulina mah husu we ngadangukeun naon nu diucapkeun ku palebe jeung Ki Oji. Komo Ki Marhudin mah menika ungut-ungutan segala rupa sirahna teh manehna harti pisan naon nu diobrolkeun ku palebe jeung Ki Oji teh. Menika nyerep cenah kana sanubarina. Kitu ceuk basana. Sok Jang dilaleut. Da urasna mah kaditukeun tuh asongkeun keluar. Kitu ceuk Ki Oji nitah ka Jang Danu. Nu kabenaran harita teh Jang Danu diuksila di sisi lawang panto ngarendeng jeung Ki Ubed. Muhun eta Aki, sok tadi kadeueuh. Eta seueur keneh. Cik Bimeme harita ka Ki Ubed. Ari poe harita kabeneran nu tahlil teh rea pisan, teng padah tahlil anu ngamimitian, buka teng padah maranehna teh keur araya di imah. Da geuning kitu ari warga Cimuncang mah kakapeungan kumpakna teh. Keur rea-rea mun keur eueuh-eueuh bisa dikacirikeun salat teh pas waktu aya kerja bakti atawa salat taraweh mun di bulan Ramadan. Lain ku alatan maranehna teh teu sauyunan, oge lain teu silih anteurkeun kana kakumpakan warga. Tapi na teu kompak salat teh lantaran manehna teh dikeresakeun sabagian nu ngadumuk eta lembur teh alatan boga kasibukan sewang-sewang. Rupa-rupa kasibukanna teh aya nu digarawe ngadon buburuh di juragan-juragan kaya, aya deui anu ngadon kukuli ka kota. Komo zaman kiwari mah di lembur Cimuncang teh beda pisan kahirupanana dibandingkeun 7 tahun nu katukang. Komo budak ngorana mah ayeuna teh geus jararang aya di lembur. Manehna sok rajeun nyaraba ka kota. Rupa-rupa aya nu kana bangunan, aya nu kana ngajait, jeung aya deui anu kana dagang. Ari eta pacabakan teh ditangtukeun ku keahlian jeung kadaek sewang-sewang. Ngan ari di lembur mah iwal kokolot wae lolobana. Eta ge lain teu hayang kokolot teh ka kota, ngan manehna ngarumasakeun tanagana geus hengket. Geus hese cenah neangan nu butuheun ku tanaga sesa mah. Iwal di lemur-lemur wae anu daraek ngagawekeun maranehna teh. Pan aya ku paribasa ari hidup di lemur mah kahirupan jeung tradisi oge beda jauh jeung di kota. Ari di lemur mah sakumaha eseneangan digawe oge masih bisa cenah ari ngingon-ngingon doma wae mah kitu paribasana.
Dina teu daek ingon-ingon oge, sok aya anu nitah digawe mah. Seperti ngagarap kebon, bedituna ngagarap sawah. Nu penting mah dua cenah modalna. Hiji modal daek, kaduana modal jag-jag. Kacaturkeun di imah nu kapapaitan. Harita teh meunihan neuteun pisan kudu ngarobrol. Malahan mah kadenge aya keneh seserian sagala. Manehna nyengsarikeun obrolan anu keur dijarudulan. Ari barudak leutik mah nyaririk di buruan, aya nu rerebonan, aya deui nu ucing-ucingan bari gogonjakan pikalucueun. Sabari maranehna teh silih gebug ku samping sarung anu ujungna dicangreudkeun. Silih gebug silih berik bari babarakatakan jeung pada baturna. Ari harita waktu teh teu karasa nyereretna sora turais oge beuki dieu teh beuki reang di sarada. Loba jalma-jalma harita teh ngalabring katempo mapai-mapai jalan satapak bari maranehna teh ngajaring jing keresek. Sing horeng nu karek baralik tahlil tea ti imah bimemeh. Manehna harita pipisan-pipisan soteh jeung pada baturna pas pisan di jalan cagak palebah handapeun kebon awit tea. Hayu atuh urang sarinang heula. Kitu pada ngajak kepada baturna. Ayeuna mah urang caturkeun heula ka pasir astana, tempat di mana Ki Jaminta dikuburkeun tea. Harita kadenge seah sing korosak sing raraket, sora awi keur papuket, keur pada ocon meureunnan jeung baturna. Rea daun awi anu katempo malunggaran, katebak angin leutik nu teu kaciri. Matak waas nu ningali, matak sedih nu ngadenge. Ngundang datang rehe simpe, tenang ati seseblakan. Manuk di sarada, bangunku nganaha-naha. Ari sasengkatna ieu carita harita teh teu karasa waktunya relekna. Ayeuna geus nincak deui poenan ka-7 mun diitung ti mimiti maotna Ki Jaminta teh. Kabeneran harita teh langit lenglang tanpa aling-aling da mega bodas geus maraju ka sisi. Silih sered silih dorong jeung pada baturna. Pikeun mere jalan ka layung burit nu dek nyumiratkeun warnana. Estu matak waas pikeun nu ningali mah ditambah-tambah turais matuh reang di sarada dina tetangkalan nu minuhan pakubuana. Ayeuna mah urang caturkeun deui ka imah bimemeh. Harita teh rea pisan jalma daratang ka imahna. Malahan mah ti isu keneh geus narungtutan nepungan ka bimemeh. Komo mah ieu mah cenah meniti rebun ibun keneh nepungan teh. Da aya ku paribasa. Meh jongjon isu keneh teh lantaran manehna mah dek kukuli ngabedug di pamantri uhe. Ari eta jalma teh rupa-rupa datangna. Aya nu rubrab-ribu bebawaan, aya nu mawa baskom, nu ngajingjing tipsi, jeung nu ngelek boboko. Sawareh deui aya nu katempo nanggung dingkul. Ari eta eusi-eusina teh rupa-rupa deui. Nya geus kitu ilaharna we, ngan lamun umumna mah eta pangeusi wadah teh sok dieusian ku beas atawa bangsal. Kadang deui sok ditamahan ku gula beureum atawa tumisen-tumisen nu sajabana. Paribasana mah cenah sejak dek miler kanu dek nutupkeun tahlilan tea. Kitu deui tinu boga hajatna, manehna sok rajeun mulang tarima kanu pada miler teh. Nyeta wadah-wadahna teh sok dieusian deui nya ku sambang saning ku kuehan khas Pilemboran. Seperti opak sampe, ranginang, nya aya burayut jeung kadaharan-kadahar sajabana. Hari ini spesial nama cenah sok aya kojong nyata dieusiana teh ku sangu ditambah daging hayam jeung tumisan. Ari dina eueuh bangsaning daging oge cenah sok rajeun diganti nyaeta ku kulub enog ditambah goreng tahu. Kitu ilaharna kahirupan-kahirupan tradisi di zaman harita. Sakira wanci bada asar harita teh eta imah bimemeh geus katempo pinuh deui ku jalma.
Sarua we cara poe-poe samemehna di mana 7 poe ka tukang diayakeun tahlilan tea. Komo deui poe ayeuna mah poe panutupan ceuk basana. Ayeuna mah barudak leutik oge beuki asa loba katempona. Jiga nama nu tara milu tahlil ti memehna oge ngahaja manehna teh daratang da sok dibere hancengan cenah. Jaba sok dibere dahar jeung daging. Kitu paribasana. Malum ngaranna ge teu barudak, jajauheun manehna teh datang ka dinya teh karena Allah dan nu dipikiranna iwal dahareun. Ari jeung Darta, harita manehna diuk di belah lawang panto deukeut Ki Ubed. Ngalani tempat najang Danu, pajarkeun teh hareudang cenah di jero mah. Gantian wae jeung Danu, kitu ceuk Jang Darta ka Jang Danu. Ari sasingkatna ieu carita, harita tahlil teh geus ditutup deui ku doa. Malahan mah ku Kiku langsung dipimpinna oge. Pajarkeun teh mah ayeuna mah sok we bagian pun raka, kuring mah mineng teuing ceuk palebe mere alas ka Kiku. Ari sanggeus doa ditutup, biasa we harita teh di dapur ngantai deui piring ka tengah imah. Ngan poe ayeuna mah beda eusina teh dibandingkeun jeung poe-poe nu kamari. Mun kamari mah eusina teh kadaharan-kadaharan seperti uras, sepan waluh jeung hasil tatanen nu sajabana, tapi dina poe ayeuna mah nu datang teh piring eusi sayur daging disusul ku sangu dina boboko, dihias ku tumis bihun jeung tumis-tumis liana. Malahan mah disusul deui ku kerupuk udang meunang ngagoreng dina baskom. Atuh nempo kitu mah eta harita barudak teh meuni paheula-heula nyokot piringna. Komo nu dariuk di luar imah mah meuni dibarengan ku ocon sagala jeung pada baturna. Katamah-tamah deui karolotna beuki heureuy, sok rajeun cucukil sangu teh disarumputkeun heula. Ari keuna ka barudak teu sabaran mah manehna mah piringna wae langsung disiukeun kana boboko. Ari di tengah-tengah keur paciweuh kitu harita teh jol sararea dikagetkeun ku tingkah laku Ki Ubed. Anu katempona rada mahiwal manehna teh. Teu angin teu hujan. Jol harita manehna diuk nangtung ngagajleng, ai luncatna teh ka tengah riungan. Pas pisan kana dahareun anu disuguhkeun ku nu boga imah. Atuh nempo kitu mah nu lain oge jol kararaget, komo bari nempo panon Ki Ubed nepi ka bubur lengan sagala jiganu amek pisan. Kunaon ari Ki Ubed? Jiganu teu cager, kitu ceuk palebe anu dibarengan ku rasa heran. Barang ngadenge kitu, harita teh Ki Ubed jol malik beungeutna ka palebe. Ari sukuna jol nalapung dahareun nu aya di hareupeunana. Atuh harita keneh nu lain oge jol harudang ngajegelan Ki Ubed. Komo Jang Darta mah meuni ka pangheulana pisan nyekelna teh. Ari Ki Ubed awakna mung cicing, buburingkalan, babadug, kadang teterjelan sagala, jiga cacing kapanasan. Ari biwirna cacarita. Kieu cenah. Aing can pae. Aing can pae. Sok lepaskeun aing sok. Sok sia lepaskeun. Kitu ceuk Ki Ubed sabari teterjelanana mijah pisan. Ari nempo kitu mah harita Ki Oji manehna teu cicingeun, pok manehna nyarita ka palebe. Udang. Ayeuna mah ceklan heula. Urang sareatan sugan bisa. Kitu ceuk Ki Oji mere parentah ka palebe. Ari nu dititahna harita teu talangke nya manehna ge ngagugu wae naon anu diparentah ku Ki Oji. Ari Ki Oji harita manehna bangun husunaker yang hareupan cai dina gelas. Tuluy manehna kunyam-kunyem babacaan sabisa-bisa. Kunaon aki teh? Istighfar aki, istighfar. Kitu ceuk palebe nitah istighfar ka Ki Ubed. Jangan lebe. Sok lepaskeun aing lepaskeun.
sok awas lepaskeun. Kitu ceki Ubed bari teterejelan keneh. Nya, istighfar ki istighfar, jang darta harita milu nimrung. Barang ngadengi sora jang darta, harita atuh jol mureleng ka cida panonna teh. Eta ki Ubed jol malik ka jang darta, sabari manehna teh nyarita. Rasakeun sadarta, rasakeun wawasna sadarta, rasakeun. Kitu ceki Ubed sabari manehna teh mijah pisan ngaleuwihan anu tadi. Atuh nempo kitu mah eta nu lain oge beuki hariwang. Barang ki Ubed dek cacarita deui, manehna jol kaburu ngarumpuyuk lantaran cai meunang ngajampean ki Oji teh kaburu diusapkeun kana beungeutna ku palebe. Atuh teu sakara-kara eta ki Ubed teh jol ngarumpuyuk, manehna leuleus teu aya tangan pangawasa. Atuh poe harita mah acara panutupan tahlil teh teu saluyu jeung nu dipikahayang ku nu boga maksad. Ek teu bisa disebut teu saluyu kumaha atuh. Dan nu sakuduna wanci harita teh nu tahlil liweuh ngadahar panyuguh, ari ieu kalakariweuh ngagugulung ki Ubed nu teu eling-eling. Ayeuna mah urang simpen heula carita di imah Bimeme. Kacaturkeun harita di astana nu pernahna ditongoheun eta lembur. Harita teh wanci geus nincak kana sareupna, katempot ti kajauhan, pas pisan digigireun makam Ki Jaminta. Harita aya hiji kareta kencana menika endah pisan katempona. Ari eta kareta teh dihias ku pernak-pernik tina intan jeung berlian. Ari kudana warna hideung, menika gagah perkasa sakti mandraguna. Di bajuana oge malahan mah ku sutra nu panghadena, di mahkotaan ku emas sagaganeh matak pika memet duriatan pikeun nu nenjo. Teu lila tidinya hawar-hawar kadenge aya sora ti kajauhan. Anu beuki dieu teh beuki jelas bae kadengena. Kieu paribasana. Ampun Tuhan, ampun. Ampun Tuhan, ampun. Ganeh sia Jaminta, menika kikituan kos lain kolot si lain teh. Piraku si lain teh kudu dikieu mah yeuh, kitu ceuk saurang deui. Sabari manehna teh ngajejek Ki Jaminta. Atuh harita keneh ngoloyong kana gawir, manehna ngajeng jehe. Atuh manehna teh beuki wae hahurudungan. Pokna teh kieu cenah. Ampun Tuhan, ampun aduh sawu cangkengan. Kitu ceuk Ki Jaminta sabari nyabak cangkeng. Oh cangkengan kumaha eta cangkeng? Nah kumaha aki-aki teh nurus tunjung matak burukeun gerah hanyat. Cek saurang deui sabari nalapung bujurna Ki Jaminta. Ari eta dua lalaki nu ngiringkeun Ki Jaminta teh marake papakeanana gagah lir ibarat prajurit perang. Ari bebeungetanana pikasieun. Ngan ari disidik-sidik mah geuninganan maranehna teh teu aya lian kalaleman jeung kalalimin utusan Raja Durweksa ti nagri Sebapati teh. Ari nu digiringkeunana teu eureun-eureun menta ampun, tapi da teu dipalire nu aya manehna meunang hukum. Seperti di talapung bujur lamun lengle lempengna, sakapeung deui dijejek mun manehna teu maju-maju. Kadang mun teu init bae kumaranehna sok digusur. Keur maeukeur atuh awak Ki Jaminta teh begang leutik, kata mah geus kolot pisan, ari disiksa kitu mah bangun ku hayang ceurik pikeun nu nempona. Barang geus nepi kana kareta kencana, eta awak Ki Jaminta teh tuluy kumaranehna dipangku dialungkeun kana jero kareta. Saciga-ciga ngalungkeun anak kucing bae, kitu paribasana mah.
Ari sanggeus Ki Jaminta asup kana kareta mah eta nu duaan teh manehna diuk anu saurang dihareup nu saurang ditukar. Ari nu dihareup manehna kalaleman anu jadi kusir pikeun eta kareta kancana. Nya ari kalalimin mah diukna di tukang digigireun Ki Jaminta. Atuh barang harita kudana dicepret, atuh biur harita biur ngapung ka Jomantara. Lir ibarat kilat bae dibarengan ku angin nu handaruan. Jaga tu ayeuna mah urang ecageun heula ieu carita disebakeun anu mangrupikeun jejer carios terasan ti Munjung ka Butahejo. Kumargi ieu teh channel Kawilang Engal atuh simkuring teh nyuhun keur ridona, nyuhunkeun ikhlasna nya kanggo ngabantos ngamajengkeun ieu channel ku masihan like, comment sareng subscribe na. Oge hapunten pisan ieu pedaranana rada telat kumargi naskahna naon kitu rada telat oge katampina ku simkuring di antawisna mah anu janten alasan pengarangna nuju kirang sehat. Mudah-mudahan ieu pengarangna Kang Endang RB sing aya dina ginanjar kawilujengan sehat rohani, sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batin. Hatur nuhun ka para mitra kaum dangu anu selalu satu hati manco kana pedaran carita dongeng Sunda nu kusimkuring di Ropea gitu nya. Insyaallah urang penak deui di episode nu katilu. Panginten dicekapkeun sakitu wae ti simkuring Pundai Aditya unjuk pamit tur undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat premium.